Kamana barang aing eueuh. Buah-buah ku se heba kamarinya ulin. Cik aing wang sampurkeun ulah ka imahna. Pak! Cecer! Pak! Pak! Keur naon sia Cecer? Ka dieu geura. Naon ari bibi? Nempoan teh nu ibi kamari. Nempoan naon, Bi? Kan ku ibi teh aing mah tuh da keula era aing mah nempokeun ge. Naon? Ku ibi teh kamari teh geus diteuneun asa geus tarapti tapi eueuh. Barang naon? Ieu tempo geura ieu tah. Tah, ieu nu kieu. Geura. Naon eta meuli hidungnya babar urat kitu? Ganing. Ya, kapan si Mamang teh kamari ge aya? Kunaha ke meuli nu kitu? Maneh mah ulah sok nyanyawanan. Maneh kamarinya ulin ka imah ibi ngekod nu kieu nya. Teuing ah. Teu nyokot babar urat kitu ih. Ari geus atuh ka mana? Ya, bibi aing mah dibere ge mumul nu kitu mah gareuleuf teuing. Nya beruratnya hidung digiwing ucing paling ge meureunna dibawa. Mak nya ucing beu kieu nu kitu. Ya, ucing zaman ayeuna mah lolobana pan sok laliar. Pan lamun mamang sia eueuh aing make nu kieu. Mamang sia teh geus 3 bulan can mantog-mantog pan aing terpaksa daripada aing kudu selingkuh mending meuli nu kieu aing teh. Tapi aing kamari ek make eueuh meureun ku sia Cecer. Kapan ieu teh aing teh lamun make ieu teh lamun mamang sia eueuh pan sarua nu mamang sia ge nu Mang Hudin ge. Ah bener. Sarua hideung berurat kieu sarua ja make Hareeng, mah hareeng. Naon mah make nu kitu? Aing Allahu mah Akbar. awas ya aku aing lamun kapangi sok di mah di teangan. Ah, boga bibit araraneh aing mah. Lah aing mah kumaha tuh? Aing mah di si Epa eueuh di imah eueuh. Di mana atunya nu aing ieu? Atuh wirang meureun mun apaleun batur tetangga aing jadi tahan omongan. Bahaya lamun kapangi ku si Epa ieu. Aing meureun diomongkeun ku tetangga jeung si Epa meureun ngarosip. Duh aing mah wirang euy. Aing awas ya Cecer Epa.